Iya anak kemana terbalik-balik bener ente atau omongan ibu-ibunya kira balik neng mana nanya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana bae neng karak duit neng terus nyar duit di mana juragan berarti bener omongan batur Omongan non, Mak. terus omongan tengah beng aku nanya cina ya kejeng juragan tas di kamar juragan bener gitu neng. Itu memang jenis Udah doang. bohong serius Serius. nu bener neng Bener. mal mendingan tebuka duit daripada neng jual diri Udah, Mak. Cek saja, Mak. tetangga neng ngomong mah pas Itu neng mah minjem duit doang sama juragan. serius demi naon Nama. tetangga neng lobaan jadinya pernah cina si Arta kena nembon neng kalau arti kamar juragan Coba kayak neng nanya si Arka. tanya ke neng emang mambung neng gituan demi duit mendingan emak loba hutang daripada neng sampai kos gitu. Apa aing jujur baik itu sama aing? Sekali deh mananya bener tuh eta omongan tetangga neng. Dan neng jujur, mak ulah marah ya. Mual emak ge moal marah nu penting neng jujur ke emak bener gitu eta. Nya bener. Ari neng gitu nanaonan neng ya Allah begek Mak, tuh abikarnya kamu. Lain gitu cara lain gitu. Budak aing keur peuting misalkan cirok ieu lada teuing. Aing diracun budak doang nama yeuh. Aing. Nya mules beteng aing ge. Aing bae aing teh eureun. Ya nyeri keneh ku ari. Jeung sore hiji kawarnya. Coba bae ge. Maya mah teuing aing nyuruh teuing. Pamit kitu kawarnya. Dia kamananya bare amat yuk kita dikundang kali diting be pulak balik ke puguh dong nu dan kieu be mah Jadi itu si lakbat. Aing nanya bae kitu nya ieu meuli obat naon coba ya aing teh mampet ieu ngisi aing ulah nyiur bae ieu aing. Dan eureun leureus awak aing. oke Bet aing nanya yeuh kana dia aing meuli obat naon ieu teh mampet. terus dia mah ulah make obat mau manjur geus make karet bae Kurang bandil meureun make karet. atuh mending make karet eta ngaganjel Dia masuk gitu bae kan aing. Bet dia kunaon dia sawet bae kan aing. Cuma tumbenin dia aing keur arungsing ieu lot udang HS aing ngadel SMS mena berangkat ke Jakarta geus ngageletek bae teh aing rasa ku dia tah badog sia tah ditinggalin ku kebunna. asal beda ngomong badog kan siapa itu bang digantung make tamper dong bedi Oke aing nek ka warung. bating korek Sia menyerahkan aing. Percuma lah aing ngajual diri ge. Jadi maget bedak nyekel perut aing. Percuma burung aing nyar duit ge. Kata si Rini naon gitu pikiran kitunya. Ya sayang ge nuk beli obat buka duit lah. Cokot bae koen duitna lah. Ka warung ber tadi. Iya anak ka mana cenanya pasti care kanan lu balik deui bae ieu. hari eta teh rumsa keur naon tanang tung di dinya saking keur parucingna mah ada di jelema alhamdulillah rumsana jaya teh rumsa kebon teron ieu Keur neangan anak puguh ieu ka mana meureun ieu anak urang ieu. atuh kira aku neangan anak di kebon Ih puguh mah kabur pasti care kanan. emang teh kunaon Atuh eta ngadenge gosip tetangga cenah ngapuna. Si Neng main ke jeung juragan. astagfirullah bae emang teh dibere duit Puguh manehna keur nyar duit.
Hari tete dengan siri ini tuh siri ini kena angkot. Mana? Ih, jaheueus si eta anak naon di dinya. Cuma yang mata torek amat. Mata malah lain torek. Naon ge? Nu torek mah ceuli. Oh nya. Masa ampun, istri ini duit dikit kieu. Aing tadi beli obat atau duit aing. Kebenaran aing mah duit obat. Yang beli obat mah ieu. Ieu beas. Pernah kumpulkeun ku aing. Arka gara-gara sia eta. Aing dicarekan ku emak aing. Atur ini aing ngomong naon kitu ku na ibu-ibu. Jangan teu ngomong naon. Tama aing nyahuan cenah aing terus ngajual ieu kana juragan. Ngejual naon? Ngajual diri cenah. Aing nulun dia tak ke kamari jeung juragan. Kumaha teu percaya na. Tapi jangan emak aing aca. Wah, pokoknya mah pada ngomong bae mendibau pengen duit.